Cek cek jiwa lupa. Cenah rek dicukur. Cukur. Kayak tuh hajat nage can ka ieu. Tapi kan direk mencit domba kan. Dek kurban. Bisik gitu. Ngebahas naon. Nya tadi bela bahas cukur. Ngebahas naon? Oh, serius? Serius. Serius kan. Untung cukur atulah. Nyawe hal-hal anu aya patula patalina jeung tali rapia. Siga nama leres pisan. Margi di urang Sunda mah seueur pisan kecap-kecap atanapi istilah-istilah anu aya patalina jeung rambut Rambutnya ai bulu kaasup rambut teh. beda. Saur ilmu bapak mah kan kuliahna di komputernya dia mah lebat ya. Jadi nu namina bulu mah eta mah kanggo bentukna teh aya batangan, biasanya kanggo unggas ayam. Nah eta bulu bulu gitu aya batangan kan. Terus eta bulu tah lamun nu kieu rambut. Ieu rambut atanapi buuk. Nah anu dina bitis bulu bitis, ragrag bulu bitis henteu Nah, rambut bitis. eta mah nya kan bulu. Buuk. Eta mah bahasa Sunda. Eta justru eta. Tapi walaupun di bahasa IPA mah terus gitu beda. Anu aya anu aya batangan Bulu kan bulu angsa, bulu hayam. gitu. Kan tadi sebat buuk hayam, rambut hayam. rambut hayam gitu. Tapi nya eta justru lamun misalkan ngudag kana kecap eta meureun moal aya istilah papanggih jeung budak teh keur murag bulu tuur, bulu bitis. Bitis gitu. Rambut bitis Kela. Bitisnya buah bitis hayam. Wah mungkin lah kan budak kalau budak Iya budak kurang kali hayam misalnya. Nah gitulah tapi buka heula Kang Wolah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarasun paluwargi sadayana tepang deui di Padaringan Channel simkuring ngabawa alhamdulillah masih disarengan kurintian simkuring Mang Udin Sutisna damang Saya matuh deui alhamdulillah. matuh deui. Ya kumaha di dinya we. Jadi ngebahas book tadi teh cenah ya. Anu istilah-istilah anu aya kuat pakaitna atau patula patana jeung rambut atanapi buuk. Khas Sundanya. Sunda istilah Sunda ada urang mah kan istilah Sunda. Nah gitu. Naon wae cenah kanggo Tadi cenahnya ayeuna dimimitian ku eueuh buukan. Di kulantarna kan dimimitian eueuh. nya Jadi nu eueuh buukan di Sunda teh disebut butak. make u nya. Butak. Butak atanapi aya anu hiji deui dugul. Tapi kan aya oge anu botak teh aya bukan. Oh bukan. Aya meureun ari nusa senti. Ternyata bukan saeutik. Beda kaditu teh aya botakna teh botak bolena. Upami anu seep pisan dikerok terus kaherang terus dihamplas dipoekeun terus di pernis teh eta mah bolena. Aya kapungkur ge geuningan wargi simkuring ngerokan ieu angkong. Ngarah Keunengan nomor. bolenang teh. Botak. Jadi bolenang mah botak mah licin ya. Ya, bolenang mah sae pisan. Tapi pami botak mah tiasa oge. Tiasa oge misalkan kantun sisa senti, setengah senti. Kapungkur simkuring mah pami tos sebagai rapotnya menuju SMA. Sebagai rapotnya biasanya sok didugulan. Ya. Tapi ente disaepkeun sasentian. Nah, ke tukang cukur, tukang kan kampilnya ke tukang cukur tinggal di gitu kudu di bayu teh satu acan simkuring teh manehna ge tos botakan. Itu di ian dicalukan badan kuring cenah
ngabaso deui ye. Oh ya cenah itu wayah naon geus sabaraha kali ngabaso. Ngabaso meakeun Nya gitu. kan gampilnya tinggal style kuno 1 senti, 11 senti, 1 senti 2 senti, 1 senti. Senti. Gitu. Iya. Paling ngarapi sisi. Padahal malahnya aringan ukuran hayang kitu dibotakan kitu mah di bumi we ku pacul. Atanapi pami bade ge dibedakeun atuh antawis nu di gaya naon jeung nu di dugulan kitu mah gampil atuh tinggal kuduna. Nah, amun gambil mah ku sorangan. Nya baru teh tiasa pami ega dua alatna mah da nu biasa 20.000 20.000 atau nu dugulan mah 10,5. Atuh. Ku mau pawo lah. Jadi dugul sareng bolenang ya. Botak. Butak. Butak mah masih aya tiasa seepisan upami bolenang mah lenang beak gitu. Jadi lenangnya kan nu kalenang teh. Labis lah buruan atanapi lapang na jukutan ibabad atawa misalkan sebenarnya lenang. Buruan anu geus disapukeun bersih tina runtah kadang-kadang meni lenang gitu. Eta. Anu kadua aya anu istilahna dina urang Sunda mah pitak. Dengan si wargi sarang bolenangnya, tapi caket biasana upami pitak mah misalkan seueur kasusna teh anu di ieu dina di cukuran gitu di parasan heuh kajewol. Tah jadi anu kajewolna eta nu disebut pitakna. Berarti teu permanen tapi aya oge nu permanen, Pak. Eta mah bisana kakadek misalkan terus nyesakeun tapak ieu tapak raheut. Tapak raheutna teh biasana tara jadi di rambutan. Taya bener kan? Leres kan? Buukan teu buukan tah biasana eta pitak oge eta. Pitak teh siga kitu untuk jantan rambut atanapi anu kasowa ku ieu ku misalkan kulantaran pintar teuing yeuna nanti marasanana kasopak tah. Atanapi keur alitna kumaha gitu. Tapi aya di Salembur katelah tah keur moal nyebat nami Ini kitu pitak gitu. Tapi dah carius-nyarius ya walau-walam kapungkurna kumaha tapi asa kacilakan mah santai masuk non ka kumaha tanapi gitu. Ya tos khas we si eta mah pitak gitu. Terus nya eta non permanen gitu jadi ti sapatos pamira rencangan abdi mah aya anu kaseureud engang set kaseureud engang tasina anu tilas kaseureud engangna teh jadi huis. Rambutna teh jadi sakitu bae sagumpulkan anu kaseureud engangna teh si jadi bukan deui teh warnana teh jadi bodas sakitu sagumpul. Nu sanesna mah hideung tapi eta nu urut kaseureud engang tiasa kitu tah duka kumaha itu. Berarti eta karunya lain pahatara jasa teh kaseureud engang. Punten Kang tos digembrong. Punten. Salajengna aya dina urang Sunda mah pantes para wargi sadayana parantos terang istilah jabrig. Nah, eta mah jabrig mah rambut anu jabrig. Rambut anu gomplok jaba panjang biasanya disebut jabrig. Jabrig tah lalawanana tina jabrig mah nya tadi botak. Botak gitu. Salajengna aya galing atanapi kiriting. Galing. Mangga. Jadi galing teh bukna galing. Bukna kukuriwilan gitu ya. Bisa kukuriwilan. Bisa nama kikiriwilan. Gara-gara dikril. Dikiriting. Dikril. Ini apa le? Oh sok ya. Dikiriting gitu. Dia non bisa ibu-ibu teh mah aya nu masih ngadaplok keneh geuning teh hiji dua noh nangaranna teh lah. Iya di eta. Teh heula pisan. Dikiriting gitu. Dikiriting. Kapungkur mah sering ayeuna teh istilah teh ngahaja ibu-ibu teh dikiritingnya. Curly teh. Sigana teh keur zaman ieu na meureunnya modisna harita kitu zaman mode harita. Kiriting lamun teu dikiriting teh siga
siga candahar gitu. Semangat ya. Komitos dikiriting keluar teh anu jigrah gitu. Jadi non kuriwelan nya Ukuran katanya. dua. Tapi kunaon di orang Sunda henteu kenal karena istilah jang kribo. Dikirim. Kribo kan? Ya. Ari orang Sunda mah kribo. Sok naon istilah dina bahasa Sundana gitu kribo naon? Keriting tapi aralit gini kan siga orang-orang ya dulur orang di Papua gitu kan. Kribo atau napi di Ambon geus sok aya. Kribo. Jadi teh Ahmad Albar lah. Otak kribonya orang Sunda naon istilah kribo. Asa teu aya da. Mana aya mah para pamirsa bilih uninga gitu bahasa margi memang Sundana. orang Sunda mah langki pisan anu aya kribo. Jadi tidak mengenal Tidak istilah menang istilah kribo gitu. Salajeng mah aya nu istilahna gomplok. Nah, Gomplok mah bentena jeung jabrik tadi Jeung upami jabrik mah kan panjangnya. panjang. Upami gomplok mah seueur. Si rambutna nu seueur gitu. Jadi kanel eta gomplok. Kanalnya. Kanal. Jadi Kanal. tiasa we sakieu tapi Atanapi memang ukuran rambutna rada-rada baradag. Untuk itu oge. Untuk itu oge lah. ya Kanel jadi Ya. aya umpama misalkan urang mah sepersekian Ya. mikron misalkan. Ieu mah rada onjoy lah. atanapi rarekep Rarekep. gitu. Nya Pami- padet gitu. Pamiem panon kamari teh ngabas nu uncal-uncal ya non. Acal-ancalan. Ancal-ancalan da ieu Ieu mah mah padet gitu. Padet gitu. Rekep. Iya, padat lah. rekep deng-dek. Pepak serang. Bapak salajengna aya anu disebat lenong lenang mah atos tadi rancung Lenong rancung rancung mah rambut anu ngacung ka luhur gitu pami ieu teh. pami ieu mah nu anak-anak pang teh urangnya. Iya mah tapi ieu mah rancungna teu kitu oge ai pang mah kan ngahajang ngangge ieu kan ngangge obat naon lah. Lupa obat batuk, lupa obat. rancung gitu. Ya. Si ieu teh rancung gitu. Eta si rancung. Biasana Sejarah pami rancung. anu terus didugulan terus mulai rada aya Renung ya. rambutan nah rambutan Ya, aya buukan bukan. biasana mun rancung mun heula. bada ibak teh di kitu-kitu nararangtung sih gitu. teh Tah, Ya, sabos gitu lah. rancung Eta rancung. Caket-caket karena istilahna jocong. jocong Upami rancung mah tidak henteu sadayana anu rancung jocong, tapi anu jocong pasti rancung. Anu jocong mah jadi si rambutna teh kalaluhur teh gitu. Upami rancung mah aya besar kemungkinan kan biasa ngelapes gitu. Upami jocong mah rarajeg we gitu. Si ieu teh si rambut-rambutna teh jocong gitu. jocong oh nya kabukur nuju SMP aya rencangan teh katalahna teh Si jocong. si jocongnya rambutnya gitu Iya, rambutna jadi rajeg gitu. ya rajek lah Salajengna aya aya rambut curiwis. nah juris mah kamari geus kabahas ning ngembang kaso cenah curiwis cenah. Jadi rambut anu teu beraturan jadi kamana wae gitu kan. Ya, Anu teu disisiran gitu. Ya. Terus jadi teu mantes gitu. yang tidak terawat gitu nya Curiwis ya, jadi kurang terawat gitu mantes gitu. Eta curiwis si esenya gambar mah nya. Da rambut abis curiwis nanti. Ya. Bilih curiwis. Eta lah para wargi tiasa ngabayangkeun kumaha anu curiwis ningali ieu weh ningali buuk piit nya sok rancung gini kita eta ya, curiwis. Salajengna aya rambos-bos mangga nyangakeun. rambos-bos mah ieu nya rambos-bos pemirsa Nyangakeun ka Mang Wowo eta ieu mah titipan.
saharerin eta. Rambut tuh jadi naon? Sok. Kawit nama pamirsa moal dibahas ya rambos-bos teh. Kanggo hayang dilebetkeun. Kan tadi teh ciri sok naon hubunganna jeung buuk nya bolenang, botak, pita. Nya rambos asa kawan. Tapi rambos mah sanes buuk nu di luhur. Tapi buuk kelek. Jadi anjeunna teh aralit. Ngagunuk. Tapi ngagunuk gitu. Ari rambut narolo gitu. Mastaka mah kan saruu naon panjang ieu mah sakararieu teh tapi ngagulung. Di sana ya na dina salian ti kelek di mana? Dina bulu dada. Dan apin paling handap deui bulu bitis. Teu beureunya. Terus rambos bos. Kuningnya lainnya rambos bos. Jadi gitu. Kalau wargi. Tuh. Terus kan rambos bos lah. Salanjengna aya golop mangga kamu oke. Golop nu kumaha? Golop mah bisa mah orang kali beda menu aralit kene gini kan pas sore teh sok diibakan heula. Terus kan di non diudakan dihuapan nasi buk na teh biasana ku ibu-ibu mah sok di lain belah tengah belah kasisikeun. Terus si payunna teh siga ieu stick golop tapi nu harupna nu ngojondolna geuning gitu teh. Jadi gaya-gaya formal lah gitu. Biasanya simkuring sok kapungkur mah menuju SD SMP angkat sakola teh di sisiran ku pun biang teh gitu. Model golep gitu. Kan karena rambut simkuring mah lemesnya non jadi serius lain jadi telana dengan sabara 10 menit aing geus ngulapes teh ka hade geuning ngarungkupan pami SMP mah tos ngetos ieu aya Gatsby gitu. Jadi diminyakan lah istilah namanya. Sajam lah lumayan. Biasa nganggo nanti urang aring. Minyak jadi aring. Seperti ya stick golop tapi nu ujungna nu payuna di dia teh. Ngejenol. Biasanya orang kali talak unggul kada beri dihuapan gini di sisiranna teh. Tebelah tengah ya gitu belah. Aduh mending geus digolep jadi gitu. Tatang gitu. Di sini pants di golop sigan gitu pantes kan kebayang tuh budak leutik komo anu kulitna rada berwarna mah gitu diwarnaan ku ieu ku bedak anu sa asalna teh geuning terus buk di golop kebayang tuh hari tuang jeung ieu jeung salajengna aya istilah tukung mah jantan upami dicukur luhur teuing ninggalah sih ninggalah oto teh luhur teuing nu kuduna rada handap ieu rada luhur jadi kumahanya hari mana we teh aya ningali rok mini mapan para rantes katinggalin teh kan nya aya mode bu katuhur ke tukung kitu mah garila atuh ari mah ya urang kali kan istri oge kan di jilbab jadi kan teu patos kata wisku ieu nya jadi pun cukuran teh sok nyalira tah jadi mun urang kali ge ku ibuna we dikitu kan kasa aya aduh ditukung jadi karena istrinya nya pantesna rambut sisa kumaha nya ieu mah sakieu tukung tapi nu hasilna mah luhur teuing berarti lalaki ge aya laki ge tukung gitu. Eta jadi biasana teh mah ayeuna teh marasanana luhur teuing luhur teuing jadi karena rada kahanap sakedik atuh sesaan sakali kahanap sakedik ieu mah kaluhur. Jadi si beuheung teh katinggal panjang gitu lah. Jadi tukung. Tapi luhur teuing teh ieu rambutna di dieu enak teh. Padahal Nah, eta mah kedah dibayangkeun ku emutan anu jejeg ge. Kan rambut. Berarti kan kieu luhur teuing. Ieu kan ngeureut ieu. Nah, kisah. Henteu ieu mah janten luhur teuing teh. Ciga ieu berenang. Ciga anu dicukur tapi ngangge baskom. Plek. Sakitu saayana. Keureutan we anu ka dieu aja. Nah gitu. Oh jadi lalaki ge tiasa tukung. Ya seueur lalaki. Oh mana we teh awewe unggul tukung. Ngarwig.
Ngaruhi. Ngaruwig mah rambutna panjang ngarungkupan rarai kadieu ramba nutupan tak-tak eta ngaruwig. Biasana mah sok dipapandekeun ka dedemit. Oh ya, lanjut nur. Sebenarnya Bapak tarik pulang jauh kan. Huis. Nah, wis mah tadi nu kaseuredengan. Kaseuredengan jadi terus sausna ya. Anu normal nama. Huis teh biasana rambut anu ka jalmi dongkap ka jalmi-jalmi terus kaseepkeun pigmen anu sepuh misalkan bapak urang, aki urang atawa urang sorangan geus aya huisan. Tapi sanes benten sareng huis anu upami urang ngiuhan dihandapkeun tangkal jambu anu keur meuje kembangan. Sanes. Tapi biasanya kan upami huis mah kadang tong dicabut jadinya kadang bisa ngalobaan. Terus ya oge anu ngaieukeun huis mah sok ateul cenah. Terus kan biasa nama kan sahiji udah tapi aya oge anu kabeh lantis bodas gitu. Kita mah lain huis meureunna. Terus naon atuh? Nya maksudnya istilahna gitu. Oh, anu ieu sabelah. Henteu maksudnya sadayan ari huis mah kan urang hideung ye paling ge aya hiji eta napi ari ieu mah sadayana bodas. Ya sapertos tadi lepah hatara jasa gitu. Lain huis meureunna. Huis sami eta. Sami huis. Huis. Eta kunaon atuh huis. Huis. Siapa? Salajengna Aya. Bujang. Bujang, buk jangar. Oh, bujang. Buk jangar. Ternyata apa mana buk jangarnya sok mangga ka palawaring sadaya. Buk jangar teh cing buk sahiji ngacung eta siga nu boga pangabutuh geuning kahayang teh ngacung gitu. Jangar teh lamun cekolot mah cenah eta teh buk jangar lamun hayang cager jangarna cabut eta bukna eta. Biasanya tara seueur sih hiji dua gitu ngacung geus eta mah gitu. Aku sebenarnya Kang tos kan ya ada jarang tuh di pelarian we ku pun biang teh. Oh sih mah tina dompet gitu. Tuh, berarti ieu ge masalah. Teh aya sangkut pautna jeung ieu berarti teh aya sangkut pautna jeung. Jadi jangan detikali buk jangan udah ka didugulan atuh. Tadi tinggal itu ieu mah geuning tina. Ya pantes tina dompet didugulan. Ya maka panggih mah ngasirin urang. Nya kan tuh oh iya teh. Pilarian eueuh wae babat we habis anger wae jangan. Olah lain tina buuk bade. Pengaruh tina dompet. Dompet setting atas. Buk jangannya sok aya nu biasana sok rada ieu deh si ieu teh. Rada heuras, rada kandel deui. Rada ieu deh non rada galing bergelombang gitu. Khas bukan khas. Paminu teh ieu mah. Lemes-lemesnya. Itu paminu kira ieu ti mana ieu nya? Ti dieu atawa ti nu lain? Henteu. Di nu lain mah henteu. Nu ieu mah kan lempeng kieu. Nya lempeng. Di nu lain mah tapi aya teksturan maksudnya. Iya. Rada tebal gitu. Saya mengerti maksud Anda. Buk jangarnya. Tak gitu. Salajengna aya oge anu disebut kulincir. Kulincir mah apa? Jadi dina mastaka urang teh sok aya anu siga tempat cai muter gitu. Matak disebut kulincir teh siga tempat cai muter. Siga liang naon atunya gitu. Kulincir asli liang irung teh tanya kulincir pokona mah. Ieu kuseurina liang naon dari puguh atuh. Liang unur-unur segala liang unur-unur kan gitu kan dekok nya nah tuh baceri da didinya siriwaya tuh tah eta oge biasana kulinciran teh aya nu hiji aya nu dua sok kadang-kadang mah cek sepuh mah cenah lamun hiji teh mata kumaha cek lamun dua mata kumaha cenah lamun tilu mata kumaha ya cenah teh da cicing cenah nya non aya anu misalkan lamun tilu mah cenah tong naik kapal laut cenah bising titeuleum gitu eta mah wallahu alam ciri sabumi cara sadesa Jawa dah secara pusaran air lah nya ya seperti gitu lah. Terus aya oge aya nu searah jarum jam aya nu berlawanan arah jarum jam abdi mah teu dugi ka dinya ngemutan eta ge aya ieu aya kila-kilana teh naon mangga bilih anu uninga biasa di eueuban mangga salajengna nu terakhir nya ieu mah nya ada tos wong teuing ya buntut kasir. Wah
Jadi yang menerima pembayaran gitu. Tah, iya. Buntut kasir teh di pengkeren rambut iya aya anu siga sapotos buntut kasir gitu. Tapi rambut urang. Tapi sepuh kapungkur mah kunaon sih tuh. Buntut kasir teh aya di pengkeren rambut siga buntut kasir. Iya, buntut kasir nu asli gitu. Itu buntut kasir teh tadi. Iya. Eta rambut urang anu siga buntut kasir. Diarana ge buntut kasir. Nah, buat milarian istilah nu sanes atuh kapungkur teh para inohong-inohong teh anggar buntut kasir. Jadi ngajelaskeun naon gitu. Dina rambut urang di bagian pengker aya anu sarupi sareng buntut kasir. Eta disebat buntut kasir. Nah gitu lah. Terus ada buntut kasir sebenarnya naon ari ieu siga buntut kasir teh. Berarti jadi eta mah rambutna kulantaran beuheung pangker urang mah sok dekoknya. Itu ieu teh kan siga buntut kasir. Kan siga seperti buntut ari buntut kasir sendiri berarti naon ada nya pernah ninggal kasir buntut kasir teh. Pernah ninggal kasir teh tinggal buntutna tah siga buuk nu kieu. Kasir naon kasir? Kasir teh sejenis ieu hewan di jero taneuh. Siga jangkrik lah. Nah kakar. Buntut kasir teh. Kadana orang Sunda mah geus paham ieu mah. Ada bima kasir teh peragi mayat, kasir. Eta mah dina artian lain orang Sunda berarti. Kasa. Buntut kasir teh anu siga buntut kasir. Jadi tah mun kasir teh sejenis hewan siga jangkrik anu aya di lembet ieu. Kayak dipilarinya mudah-mudahan. Kayak urang. Itu pemirsa sadayana eta istilah-istilah nu aya patula-patalina jeung rambut urang. Buuknya. Buuk urang tah dina orang Sunda mah seueur pisan istilah-istilah. Jadi kedah nama konten ieu teh namina digentos. Jadi istilah-istilah ya tapi tenan naon yang kosakata kanggo perbendaharaan sareng kanggo kajembaran bahasa Sunda urang. Betul. Sakitu panginten kanggo para pamirsa sadayana istilah-istilah eta mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin. Dan urang ge janten apa ngawartosan ka murang-kali urang harun-dayan urang geuning dina rambut urang oge sakitu eyeuna istilah-istilahna. Mudah-mudahan kita teh perlu kaleungit. Jang dasar buntut kasiran berarti eta teh pedit kan bener kan. Kita kan cek anak nanti naon Pak buntut kasiran teh nu siga buntut kasiran. Sakitu anu tiasa kapihatur para wargi sadayana hapunten pisan bilih aya bobot kapanon carang sapakan dagung cukup lembur coba hapunten ti sadayana. Ieu mah ti pribados atas nami Ais Pangampi. Wadaringan channel mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin. Kembang pinitik kemudian tinembangan tutup lawang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.